pan ieu mah asli tulen di kampung jahena gitu. Anu di kota mah rata-rata gede jahe gajah. Ngan kurang seungit aturan. Seungit kena anu jahe kampung da nu leutik. Aturan lagi. Da geus aturanna kitu. Itu. Duh, wajah-wajah euy. Tadi dunungan. Di kulon cenah teh cenah. Heeh. Tos ti eta Karanganyar teh kabuleun. Gimana bini naon? Motor king wae. Bini jang ieu ngorekat meureun. Pare. Pan sok hayang bini nu aneh eta mah. Ya dirinya mah Mapan di urang mah eueuh. Parek mapan teh dirinya mah. Heeh. Urang teh. Bisa tangkal teh setengah. Hayang bini anu can aya di urang teh koe anu diteangan. Aturan teh kitu. Halus teh kitu nu nyawahna. Geuna eta mah dibotakeun langsung. Eta mah langsung dibotak we aturan teh. Gitu. Di Jongko ieu mah komplit sayuran aya, buah aya, Aturan lagi. hayang dicukur aya, gitu boleh. Urang tah boga duit ya 5.000 meuli rokok tah. Menang teu. Henteu pasar tengah emang mah. Oh, nah, Setengah. Berarti setengah seorang. di mana rokok? Setengah teh berarti seorang. 5.500. Ada 6.000. Hah? Eh, di mana setengah? Gitu. Ayatnya nih 1.000. Ayatnya 500. Saurangan mah gitu. Dari seorang ini ka urang unggul. Ka batur. Oh, Pertahankan ka batur. ya mah jam 1.000 misal. Sampai milieuan eta. Jadi urang boga setengah gitu lumayan ngirit-ngiritan. Beda. Aya ge bako da keukeu aya rokok hayang. Aya mah gitu. Ah, ya. Anu eueuh kita urang kayak pertahan. Di mana eta lawangnya? Anu bang mana esok we. Oh, iya. Masalah aturan eta. Pan teh didobel lakeun ini. Didobel teh. Aturannya. Tuh, double Jadi bungkus. merada ngeunah cek urang marokona eueuh pahit, eueuh rasa pahitan ieu mah kitu geuna. Halus. Biasana sok aya nu aya rasa rada pahit gitu. Mata nyokot ke tipe aja. Benar ya ceta kitu lalakona mah. Rada teu cocok lah nu aya pahitan mah. Jeung hate urang. Jadi lamun nu kieu mah rada cocok. Ini juga Samsu atuh da ya. Jika refill, Heeh. Juga ada ya. Tuh, genep. Cocok. seorang 500.000. Eta ya, eneng Cokel. Oke, dicokot. Kade eta aduh deh ka. Ini Nya 1.000. Tah duit teh digunukeun di dieu barang. aturan lagi gitu. Saya amplop. Khusus. Aya aturan nana. Pan kita nyamper anu bukan teh tah duit aya gitu. Ulah duit eueuh. Rokok. Repot ban. Aya tadi duit eueuh rokok eueuh kita bingung kan batur. Ka mana cenah dianyukeun. Nya kunaon mah dianyukeun. Rumus lah gitu ti ditu. Tidak dianyukeun. Ah, nek ngaco. Ya re nu nyamper teh kata. Ngaco gitu. Beres rumus. Nampaknya mah di pusat ge hayang ngalakukeun rokok. Kan tadi duitan. Salaku nanya. Lain nganyukeun. Salaku. Mana pila? Aya pabriknya ya.
lakona aturan